istilah dina haji jeung umroh. Nomor kaopat aya istilah dam. Kita aya bahasa dam dina bab haji atau dina umroh teh. Naon cenah dam teh? Ngocorkeun getih. Maksud ngocorkeun getih teh mencit domba atawa sapi atawa onta. Di mana mencitna? Di tanah haram. Dalam rangka naon eta mencit domba atawa sapi atawa onta teh disebut dam? Dalam rangka ngalaksanakeun katangtuan ibadah haji. Lah keke bakal aya dijelaskeun. Sokomo lamun aya nasib ngalaksanakeun ibadah haji keke kubingbingan bakal dijelaskeun. 5 aya istilah napar. Dina hajian aya istilah napar. Naon napar teh? Marulih nah jamaah haji ninggalkeun Mina dina poe tasrek. Poe tasrek teh tanggal sabaraha? 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah. Ketika jamaah haji ninggalkeun Mina dina poe tasrek nu 3 eta disebutna teh napar. Ngeun napar teh aya 2 jenis. Hiji aya napar awal nyaeta marulihna jamaah haji ninggalkeun Mina samemeh surupanon poe tanggal 12 Dzulhijjah ba'da nenggor jumroh ula wusto atawa aqobah nya. Napar awal sebut naon cenah? Napar awal mah nyaeta arwihna jamaah haji ninggalkeun Mina memeh surupanon poe, berarti memeh maghrib dina tanggal 12. Sabada ngalaksanakeun jumrah ula, wusto jeung jumrah aqobah. Eta napar awal. Aya deui napar sani. Napar nu kadua. Naon napar sani? Marulihna jamaah haji ninggalkeun Mina dina tanggal 13 Dzulhijjah sabada nenggor jumrah ula, wusto jeung aqobah. Ari napar sani mah marulihna ti Mina tanggal 13 bulan haji kitu weh. Perbedaanana teh. Itu napar. Tuluy aya deui nomor kagenep mah istilah dina hajian teh aya hari tarwiyah. Nyaeta tanggal 8 Dzulhijjah. Tegasna tanggal 8 Dzulhijjah anu disebut hari tarwiyah teh adalah hari keberangkatan menuju Arafah. Tuluy aya hari Arafah eta mah tanggal 8 bulan haji. Dina tanggal 8 bulan Dzulhijjah waktu kumpulna jamaah haji di Arafah. Nomor ka-8 aya poe nahar alias poe mencit. Hartina poe nahar teh eta mah tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Di urang ge sarua sok mencit tanggal 10 bulan haji teh ngamimitian mencit kurban. Nomor ka-8 aya istilah hari tasrik atawa poe tasrik. Eta mah tanggal 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah ketika jamaah haji waktu aya di Mina.